Habib lamun Jumat di dia lamun Jumat di dia di Cilawang pula besok deket jana gagaro bae kurap awak mah kurap ya mun salat Jumat ke jana Allahu Akbar jadi yuk kudu gagaro ngan abah geus bebeja kade sing adanya jelema eta ulah dising-sirikeun ulah dihaharuan oh geus dibejaan wah abah teu ternyata mah diukna ge ditihang bae wa taqdilana biha jami'a ma natlubuhu minal hajat وترفعنا بها عندك على درجات بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن علي رضي الله عنه ngariwayatkeun ingsun saking Sayyidina Ali muga-muga nilar bendu safa Allah anhu saking Ali Annal Abbas ing satuhuna Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu muga nilar bendu safa Allah anhu saking Abbas saala ikunakon ya Abbas an-nabiyya ing kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ta'jili shadaqatihi ing dalam ngageakeun sedekah Abbas qabla an tahilla ing dalam sadurunge yen teka sumaya ya sedekah farakhasa lahu fi dzalik maka gawe kamurahan ya kangjeng Nabi lahu kadu Abbas ing dalam mangkono ta'jil rawahu Tirmidzi wal Hakim ngariwayatkeun ing hadis sapa Imam Tirmidzi lan Imam Hakim Sinda Abbas naros ka Kangjeng Rasul tentang niheulakeun sedekah memeh datang waktuna sahabat mah kuresep-resepna ngaluarkeun zakat deuk diheulakeun memeh waktu di urang mah dipandeurikeun dina waktu dibalik antara zaman urang jeung zaman sahabat saenggeusna dipandeurikeun henteu deui ngazakatna etalah bangsa golongan-golongan PKB pedagang karung butut parakhasalahu akhirna ku Kangjeng Nabi dijieun rukhsah mangga bae atuh hayrek diheulakeun mah teu nanaon tuh jadi eueuh masalah al-ma'na al-ijmali utawi kilaiki ku makna kang bangsa ijmal al-aslu fi wujubi zakati utawi asala ing dalam wajib zakat ayahula alaiha al-haul iku yantah teka ing atas zakat apa ubengan tahun al-haulu tahun jadi datang ka tahun dimulai mulaina Syawal datang ka Syawal kakarak wajib zakat lamun nisab Fatajilu zakat qabla mahalliha fil asli la yajuzu maka utai ngageakeun zakat ing dalam sadurunge teka sumayane zakat ing dalam asale itu iku ora wenang ya ta'jil diheulakeun padahal kuduna Syawal tapi rek dipuasakeun lah supaya engke lebaran baroga duit manusia masyarakat ta asalna mah teu meunang tetapi gara anna syari'a rakhasa fi dzalik liana satuhuna syari'ku gawe kamurahan syari' ing dalam mangkono ta'jil lil malik ka deong kang milik tapi ku syari' yakni Kangjeng Nabi dirukhsahkeun kitulah aturan negara dina Al-Qur'an mah hadis Kangjeng Nabi ngajelaskeun awalna teu meunang meme haul tetapi kalantaran urgen dibutuhkeun ku masyarakat ketika lebaran supaya boga duit maka diheula-heulakeun Kangjeng Nabi berpikir kemanfaatanana ialah jalbul masalih maka tenan loba urusan-urusan anu ku Kangjeng Nabi kitu dijelaskeun dina urusan kenegaraan satu ketika Kangjeng Nabi liwat kemudian jalan sempit maka Kangjeng Nabi memohon kepada masyarakat untuk jalan dilebarkan dimusyawarahkan jeung para sahabat akhirnya para sahabat musyawarah Kangjeng Nabi teh hadir akhirnya tarik ulur nu hiji ngamenangkeun nu hiji ngaulahkeun mantak timbullah bahasa idza tasyajartum di mana pacekcokan anjeun fitorik dina urusan ngalebarkeun jalan maka cek Kangjeng Nabi fawassi'u coba legakeun datang ka sab'ata adzruk 7 hasta lamun sahastana ieu kitu setengah meter atau 30 7 kali 3 sabaraha pinter bangsa nu karitu mah tah sekali-kali anu handap mah pinter jasa
Aduh, kanyahoan jasa bodoh. Tapi lumayan sakitu mah dibandingkeun jeung TK mah. Nah, itu kaki kami memohon akhirnya dimusyawarahkan untuk kepentingan umat. Ialah riayatus syu'unil ummah. Maka kepala negara wali yakni pemimpin eta boga kewenangan. Urang mah lamun aya masjid wakaf teu meunang digagung-gunggat layu kitu habu. Teu meunang gitu dibikeun, teu meunang disodakohkeun, tetapi teu meunang digagung-gugat, tapi sahibul wilayah. Ketika pelebaran jalan di dinya aya masjid, maka aya kewenangan untuk umat tinggal dipindahkeun ka mana. Itulah keistimewaan raja. Itulah keistimewaan seorang pemimpin. Rakhasalahu, maka Kangjeng Nabi ge nyieun rusuh jadi seueur rusuh. Mentak nu hebat mah ganti presidenana ku Habib Rozak. Wah, Jokowi diganti dilengserkeun ganti ku Habib Rozak. Masyaallah, masyarakat kawin malulu. Allahu ayu ajil sadaqatahu. Bagai goda kada Malik nu kuari teu meunang nyandung ku Habib Rozak dilegalkeun. Bagai kepada nyana nama teu laku tetap. Bagai ku tetap kada Malik ayu ajil utawi henteu ngagakeun ya Malik. Aduh deuk sakalaku ka sahadu jana bae. Sadaqatahu ing sadaqah Malik qabla waqti dalam sadurunge waktuna sadaqah. Amaman kana wasiat anapun teh wong kangana yang mandi ku kang den wasiatan dalam malin ngatasé harta. Andai kata kena wasiatnya kita ngurusan sehartana. Awalian alih atawi ku kang ngurus alaihi ngatasé malnya seorang walina. Atu tama palai salahul haku maka orana ikut kegedeman apa bener pitajil zakat pimahiliya ing dalam ngagakeun zakat saking teka sumayana zakat. At-tahlilul labju. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومخفوض بالتبعية لنفسه lan kang den asoraken kalawan sebab nganuti kadue nafsune ya si wong wa hawahu lan hawane ya si wong wa man tabi'a hawahu hiya bihi ilal hawan sapa man iku nganuti aman ning hawane man maka den hinakeun apa bihi kalawan man maring kahinaan. Ama qala syair kaya oleh ngucap sapa ki syair ngucap la tattabi'in nafsa fi hawaha inattiba'al hawa hawan. Aja nganuti sira ing nafsu ing dalam hawa nafsu misatuhune nganuti hawa iku hawanun kahinaan. Jelema geus boga martabat hasil jerih payah perjuangan untuk meraih makom indallah mulai nyana zuhud wari terus-terusan berusaha ninggalkeun karesep tentang dunia nyai-nyayan lumayan geus teu kabita ku dunia nu dipake kahayang tujuan pokok Allah. Nomor kedua makhluk riweuh makhluk teh sakadar dua makhluk teh mun teu ngalem nyacat tertera di dalam hati ketika batur ngalem urang bunga batur nyawad urang bendu can boga makom jelema nu kos kitu. Lamun dibere soal dunia hirung bekah mun teu dibere ngancam. Moal datang deui aing maka dinya diondang ge kajian ku kumaha ge sebab amplopna ipis eta mah kiai ojek. Nukos kitu kiai lain tuturkeun komo si eta mah asal teu diberkatan atuh geus ngaco jauh
kudu dizuhudan soal dunia soal makhluk qanaahan dunia jeung makhluk. Urang kuari geus zuhud tentang dunia qanaah tentang dunia. Kadana nomor hiji nama qanaah teh nu eueuh ulah duteangan nu aya bagi-bagikeun moal aya jentulna teh. Oh hiji aja. Minimalna bae atuh nu aya urang tasarrufkeun kana aturan-aturan agama nu eueuh ulah diteangan. Ketika datang tarima ngan urang gunakeun kana jalan nu dipikaridho ku Allah. Turutan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, turutan Sayyidina Umar, turutan Sayyidina Utsman. Geus lumayan nya bisa dapat zuhud dina dunia. Geus nyai-nyayan ku hari ibadah. Nu kamari di mana si khusyuk teh neangan khusyuk moal kapanggih sebab pamari Allah ngan jalan khusyuk masa tungtung dina hate geus eueuhna naon karak aya khusyuk. Satungtung di jero hate ambalaya pateep-teep aya mio aya poswan aya sekupi malah hayang ganti hayang boga Avanza Vespa geus eueuh ganti ku mio ti mio ku hayang Avanza kumaha carana ieu semuanya kudu maling mah. Ieu jero hate urang kos kitu moal aya kahusuan. Boga pamajikan lain dinikmati saya-aya bae lah ieu urang urus ku ari japur kutut ge dipandian diurus pandian purus jadi bagus. Kula sok tuangan teangan segala kasubang ka Karawang. Geus bae lah edek ibadah mah. Eta bae hiji. Satungtungnya bisa nenangkeun pikiran urang. Ditoel nang karak, toel nang karak. Atuh geus teu kudu neangan-neangan deui kecuali lamun ditoel nya nangkub. Wah, ieu geus lain garasi ya. Tah. Nah, ieu mah maksudna kan lain endek sesenangan. Tetapi endek ibadah ka Gusti Allah. Terus makhluk kurang di kitu uzlahan. Padahal mah teu meunang ninggalkeun makhluk lamun teu boga masalah. Ketika orang boga masalah meunang ninggalkeun makhluk. Masalahna deka Allah. Kuari geus bisa eta, tidinya ge ibadah geus mawaan. Naon sababna si urang ko ieu teu mawaan ibadah teh sangeuk aya naon di jero hate urang. Ketika ku urang dileungitkeun tentang cinta dunia, cinta makhluk, mawaan ke ibadah asal maksudna ka Allah. Mawaan hayang sorangan. Ku ari ngageser sorangan, embung ku kumpulan jeung jelema ari lain ngaji mah. Embung babarengan jeung jelema ari lain jalan ka Allah mah. Resep biasa urang mun maca sholawat, resep biasa mun zikir. Salat eta dengan sendirina ko nikmat. Ngan encan datang ka puncakna lantaran nafsu masih aya keneh. Di dieulah urang terus ngopena nafsu, ulah nutur nutum nafsu. Kahiji, kadua geus beres, nomor katilu jelema nu geus boga pangkat kemudian bisa morosot deui amruk bittabaiyati li nafsi wa hawa. Kusabab nuturkeun nafsu jeung kahayang. Urang lamun teh dididik ku guru moal beres ibadah ku wajenting tarang harari deung geus cara PKS. Moal bisa. PKS tinggal PKS. Wacana make jubah emang jubah bisa ngahusukeun. Wacana calana rek komprangna kahandap haju naon garang-garang samping ka luhur cara potongan Cianjuran. Emang bisa husuk ku kitu. Lamun bisa husuk kitu mah meureun urang Cianjur husuk. Buktina jan teh biasa-biasa bae. Kita ngaleungitkeun ria posisi ria teh nyaho, kita ngaleungitkeun ujub posisi ujub teh nyaho.
jalan ngalengitkeun ria ujub takabur teh geuning henteu diurus atuh moal bisa sakadar lisan mah tuh gampang bae dulur sing ikhlasnya urang ngariung ulah hayang nanaon mangga balik bae nyana teu diberi berkat nyana nu ngomong nyana anu bendu tadi mah nyana ngomong sing ikhlas bae nya urang karena Allahan bae nanaon ge mah pentetangga ulah sok hayang berkat-berkat geus beres basa bubar ngariung kabehan dibabagi berkat Haji Pudoli kalewat nyana nu ceramah ngomong jeung babaturan kasing salah mulai ngomong gitu emang dia meunang di dieu mah henteu lah kajian karena Allah bae ke mah tujuhna moal hadir lah eta penyakit eta kos kitu nah ieu kan hese nah di jalan iwati kudu make metode untuk usul ilallah thariqah adapun thariqah nu terserah deuk make thariqah naon ente sarua acan deuk qadiriyah mangga anak sabandiyah mangga anak tijaniyah hegae usmaniyah mangga rifaiyah nawawiyah rozaqiyah teu anyar eta mah bangsa mun asup ka dinya ngopi melulu ya Allah ya Rabbi ninggalkeun dunia manggeus ninggalkeun makhluk manggeus tapi ternyata nafsu aya keneh di jero hate urang nafsu teh aya keneh urang nutur nafsu nutur kahayang pokona wa man tabi'a hawahu huya bihi ilal hawan cilaka kajian kumaha ke kiai aya nafsu teh emang kumaha nafsu mah mun dijabarkeun moal aya tungtungna urang geus sering ti awal ge ngabahas nafsu bae ieu mah caritana carita praktek bae praktekna nafsu mah lamun aya di awak urang osok demo eta nafsu ngaranna jeung nya nama sok ngarayu nafsu eta ngarayu coba atuh zaknya naja batur ge kiai urang ge kiai kan batur geus boga motor atuh sarua kiai mantak naon atuh ja urang boga pangeran atuh ngadoa bae ka pangeran ja pangeran mah maha kawasa jeung maha sugih atuh pan urang boga pangeran ngadoa mantak kunaon ka pangeran Allahumma rzuqni afansa wa minimalihi mio tuh cak Allah kok tolol teuing sia deka Allah mah teu bisa teu beunang kos kitu urang ngadoa ge panjang teuing teh ditegor ku Allah deka Allah urang mah pan lamun ngariung doa panjang jasa eta teh ditegor ku Gusti Allah aing bingung merena jak Allah ieu hayang itu hayang aya ibadah henteu tapi sih ade aya di bab syariat mah tuh mangga bae sebab itu ibadah tapi kan lamun geus ka thariqah mah ibadah teh diakurkeun jeung qalbu ari syariat mah hayo bae Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa ziyadatan fil rizqi wa ziyadatan fil terus qabla damaina sauka awin alaina bisakaratil maut wa najatan minan wa faidal hisab parawat cak Allah teh pepentaan gitu kan kemudian qabla dina Allahumma ya ghani wa agnina ya Allah agnina ya Allah agnina ya bihalalika an haramika Allahumma salimna ya Allah min afatid dunya wa azabil akhirah terus bae qabla dina Allahumma rzuqni ya Allah terus cak Allah ambalai amat apa minta mun ditanya aja ini kok panjang amat sih ngadoa BCT diberkatan pendek-pendek teuing mah eta teh aya kos kituan teh kiai teh aya di syariat mah masalah geus ayo bae satungtung nu talar dibuat jeung hizib-hizibna hizib ge dipake ngariung bloon Ki Pudoli tolol hizib dipai dipake ngariung ambo tambah hizib nasor emang de perang wow pohara jasa ay di syariat mah tuh emang teh ai masyarakat ngadengikeun mah pek bae masyarakat kan geus kieu Terus kieu bae asalna ieu mah geus turun kan ka handap tadi. Pajar deuk geusan naik deui ka dieu. Turun deui ka dieu. Nyana sing harewas bae engke mun nyana deui ngada urang balik yuk. Ieu keur carita syariat mah atuh satungtung nyana
itu ngaranna talar atuh dikabehkeun bae terus ditorekat teu meunang kos kitu ruyak rayu ka Allah. Doa teh kan ngarayu teh ngaranna ka Allah. Cek Allah aing teh kudu dirayu. Sesok ngarayu ka aing cek Allah teh. Sapasna ahli thariqah. Moal aya jelema ahli ibadah doana panjang-panjang moal aya sadunya. Moal aya. Sadunya ieu isin ka Gusti Allah. Pas dawe ini makom naon ieu? Oh ieu makomna ngariung salamet, ngariung doa salamet bae geus. Malah mah kabelah dieuna mah geus hiji be doana. Asar Allahumma amin amin rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallu alhamdulillah. Ke ngariung ditu rabbana atina fid dunya hasanah. Ke ngariung ditu kitu deui. Masyarakat teh kanyahueun teu talar doa teh mah kiai. Ajuda masalah. Panjang teuing masyarakat embung. Pendek teuing kitu kene. Kos awewe panjang teuing embung cek nya atuh. Ai keterlaluan mah panjangna. Pendek teuing komo sautet. Sia mah sok aju ka mana bae heran ieu mah. Naye nuturkeun hawa nafsu mah moal beres sok ngarayu ka Allah tanda eta nafsu. Urang ngadoa hayang sorga nafsu berarti. Sebab eta mah perwatekan jelema dikanarakakeun embung dikasorgakeun hayang nafsu. Ulah-ulah urang hayang soal rezeki, ulah-ulah urang hayang sehat, ulah-ulah hayang ieu mah keur carita hayang sorga bae nafsu kene. Moal boga makom indallah moal wajan jujung kelan moal bisa. Teu meunang urang norekat mementa sorga teu meunang. Aya eta cenah sok kadaeng sok menta eta mah tabarruk doa Kangjeng Nabi. Ieu mah dibaca sote doa Kangjeng Nabi we mangahormat ka Kangjeng Nabi. Nah adapun diri sorangan mah deuk dikasorgakeun mangga deuk dikanarakakeun mangga janu Allah ieu. Eta teh lain ngomong doang di hate. Urang mah keur ngaji mah bener-bener mah coba-coba aing deuk kitu teu siap. Besi kanaraka. Aing teu siap biasa. Berarti nafsu kene. Nafsu kene. Aya seorang waliullah can kebal di zaman eta Ki Makmun eta Ki Makmun anan gara-garana Cibarusa. Aya jelema kan osok diutus ku Gusti Allah wali abdal. Terus datang ka dinya. Oh, borok di dieu. Bude borok. Bilatungan. Di Tangerang ge aya keur ieu. Habib lamun Jumaah di dia lamun Jumaah di dia di Cilawang kulak besok deket jana gagaro bae kurap awak mah kurap ya mun salat Jumaah ge jana Allahu Akbar jadi kudu gagaro ngan abah geus bebeja kade sing adanya jelema eta ulah dising-sirikeun ulah dihaharuan oh geus dibejaan wah abah teh ternyata mah diukna ge ditihang bae Jumaah milu Allahu Akbar ditihang kayaknya mah gagaro bawa turunnya naruku naonnya nama gagaro batin tapi ngisi bejaan sing ade guys ieu mah keur carita itu di Bekasi borok nyana seuri bae ke lamun wudu borokna eta bilatungna dicokotan kunyana diasup-asupkeun ka wadah ka gelas set bilatungna geus uhan bilatung nyana ngala wudu ke nyana salat ke geus beres salat bilatung diasup-asupkeun deui kitu bae teh nyana mah asal wudu dikaluar-luarkeun ditoelan bilatung diasupkeun geus beres salat diasupkeun deui aya nu nanya ki ya kiai lain banyak di ki bae gitu ki eta teh bilatung kudu diasup-asupkeun kayaknya makhluk Allah menangieun Allah nu mantak dijieun ku Allah di dieu ge meureun dahareunnya nana aya di suku kula ieu mah menghormati ka Gusti Allah we bilatung teh ulah dibawa salat jangan nama makhluk kos kitu ngan ketika geus salat mah atuh dahareunnya lamun teh di dieu deuk di mana manan Allah neundeun ge di dieu meureun rezekina di dieu datang moal coba pikiran urang ka dieu hayo coba je aya urang mah diantepkeun leho leho diantepkeun ka dieu
Ki eta leho nang Allah. Oh nang Allah tetep teu meunang antepkeun bae kebal-kebal asin meureun disusut-susut oge. Ieu loba lamun lain wali Allah moal bisa emang kumaha gitu. Didinya lah saat-saat kos kitu pangkat ditaikeun ku Gusti Allah sebab nafsunya na jadi kepar. Urang mah pan nafsu teh hayang sehat bae embung gering. Ketika dibere gering teh urang mangarasula ka Allah Gusti kieu-kieu teuing. Hitung ku sia sehat sia sabaraha taun kakara gering saminggu wae ge cak Allah geus gusti-gustian. Ye emang naon nafsu bener. Ketika nafsu geus eueuh gering bae tuh janu Allah janu sehat ge wae dicokot bae. Cenah aing dek dicokot ku gering ya tuh mangga teh teuing janu Allah ieu. Ye deuna kumaha ngomong mah urang keur ngaji bener. Ente dibere we gering 2 poe aja bae. Ente cai lah, kadukun lah. Ye bebeza bu cenah kieu geus sabaraha rupa ieu bawa obat. Geus kiai, geus dukun, geus naon, geus dokter ieu mah tinggal ka tukang sihir doang cenah nuncan. Ieu deuk kumaha urang nafsu tah. Ieu babaro-baro hayang surga ke ka nafsu, ente nuturkeun nafsu. Hartina uhiya bihi ilal hawa teh moal buang pangkat turun ente. Masyaallah karim. Tah lamun urang nyaritakeun modal kos kitu tah. Dicoba kapan ku Tuan Syekh Abdul Qadir teh aya muridna anu sukang menta-menta teh. Menta-menta ge bae di jembatan ke ibadah, zikir, ke isuk-isuk atau sore-sore menta-menta ge ku batur geus diwali-wali. Bebeja ka Tuan Syekh Abdul Qadir aya waliullah ibadahna pohara zikirna pohara penting tarasara di mana cek ke Tuan Syekh Abdul Ketuh di jembatan kurang menta-menta kutu penan gawe nangan menta-menta doang kita mau formalitas doang diteropong sebab seluruh wali kan aya di bawah tangannya lain wali teman kuka masyarakat geus diwali-wali lain ji jakus hebatnya segala rupana ge kayak kukula ada dicoba ku Tuan Syekh mejen nyana keur hees batokna dipiceun blem bae kapirunan udah hees nyana biasa endek operasi action nyana neteangan ku janda batok aing ka mana ieu batok aing ka mana nanyakeun ka sekitar eta batok aing ka mana bejakeun ku salah saurang tuh batok mah nu micun tuh ka ditu tuh kapirunan saha eta jelema nu micun manaonan parati usaha aing bejakeun ka Tuan Syekh tah lamun wali moal neangan batok ketika geus leungit atuh leungit bae nyana endek boga pagawean paling nya nampa atau neangan deui moal kudu neangan sebab batok eta dunia geus leungit batok bae di teangan kula mah tuh kuda kula kandangna emas andai kata aya nyokot moal di teangan tuh anjing kula 1000 make kongkorong emas kabeh geus laporan nu dianu bahwa eta emas teh aya nu malingan we sabodo teh urusan dunia ieu mudah-mudahan bae nu malik emas kula bisa ibadah ka Gusti Allah sugih Tuan Syekh teh tapi teu ingeteun kana dunia eta jelema susah geus diwali-wali orang lain wali sebab batok hiji bae ge kudu teangan kototang-kototang datang ka teu zikir coba hayu jasa nafsu berarti cinta dunia cinta makhluk nafsu na kadinya jehe emang kumaha gitu urusan jeung Allah nah si Rebatul Adawiyah ditanya ieu nu mantak boga pangkat jadi kutub kumaha emang lalakon kula baheula terus ibadah ka Gusti Allah teh ku Gusti diantep bae satungtung di jero hate aya dunia aya makhlukan kula berusaha payah cek Rubatul Adawiyah ngaleungitkeun cinta dunia alhamdulillah lainang kula nang Allah tadi aku kula ciptaan Allah mentana ge ka Allah ku Allah dibere teh cinta dunia alhamdulillah kurnia tu Gusti Allah mulai nikmat ngan tetep can diangkat jadi wali karak nikmat ibadah bae ngaleungitkeun cinta makhluk sebab makhluk mangan sakadar ngalem jeung nyacat ku kula diabaikeun teu mahi sabulan 2 bulan ngabaikeun makhluk
Ternyata alhamdulillah kula nanu Allah makhluk nu Allah menta ka Allah alhamdulillah ku Allah diberi cinta ka makhluk nang Allah tidinya kula encan diangkat jadi wali bae ngeunaheun ibadah mangan semet sakitu bae kula teu ngaharepkeun karomah ku Allah teu dibere jancan jadi wali karak ngeunaheun ibadah bae kula nyuhunkeun ka Gusti naon ieu nu mantak aya ganjelan cek Gusti ngadoana sing bener oh orenganan doa kula menta sorga tidija kula teu pernah menta sorga Gusti abdi ibadah ka Gusti teu hayang ka sorga sama sakali teu embung ka neraka urusan ka sorga jeung neraka mah teu mah urusan Gusti janu Gusti abdi mandek ngabdi we ka Gusti kitu na teh di jero hate kakarak dironjatkeun ku Gusti Allah jadi wali. Guys, urang wali mah ulah sok doa-doa jannah-jannah gitu ulah guys. Allahumma nas'aluka jannata wa na'udzubika min sakhatika wa ulah. Sebab eta hawa nafsu, emang hayang surga mah hayang nafsu. Tungtung nama urang ngadoa ayatan teu di nerakakeun ger-ger. Ulah saturut-turutna. Kudaya nu nungtu. Jelema di zaman Tuan Syekh pengusaha besar. Begitu pengusahana ambruk total minta doa ke kiai anu teu kaharti ka kiai anu teu kaharti ka kiai hikmat beureun aya nu ngabejaan sia tuh lamun hayang menyat deui mah tuh ka ditu ka Tuan Syekh di mana tuh di ditu datangnya na ka Tuan Syekh ku Tuan Syekh ditanya naon ieu kula pengusaha ajo kula minta doa anak usaha kula ambruk supaya menyat deui munggah aja tuh cekna sok kabalinger mama atuh pan dunia ge geus eueur munggah haji emang munggah haji ka Mekah teh lain pan munggah haji maka Baitullah atuh Baitullah teh pan lain di Mekah wah Tuhan saya teh bener cenah ieu cakatenya sul sok tujak tunjuk jero hate teh sakala teh bener teh kana ka Mekah maneh teu boga ongkos atuh lain ka Mekah ka Baitullah itu jadi awak sia ge Baitullah mana Baitullah teh eta kolbu teh Baitullah sok datangan teh kolbu perem bedak bentar aya eueuh perem kolbu renungkeun ku hate aya kolbu bentak aya kolbuan kan aya di jero kolbu maneh aya dunia nu leungit araya kabeh mun anu kaya ngembalikeun dunia geus bentar tulung kan maneh ka kiai anu bener aju kiai itu teu bisa kan henteu atuh kula ge sarua emang kula pangeran atuh lain kula ge manusia teu bisa ngawujudkeun usaha maneh supaya maju deui. Ieu kula mandek minta doana kieu konsepna geus usaha mata mah usaha nu eueuh mata mah geus eueuh. Perjalanan eta adalah pagawean Allah fa'alul lima yurid. Ku ari mah kieu bae maneh ti eueuh ka aya nang sa nang Allah dihirupan ku sa ku Allah engke di maotan ku Allah. Eta menang maneh usaha menang sa menang Allah eta maju nang sa menang Allah eta kuari eueuh dunya menang sa menang Allah balikeun hate ka Allah gerage ka Allah gerage deuk nanaon ge ka Allah bae hayang maju penta ka Allah hayang mundur penta ka Allah hayang sehat penta ka Allah nu boga sehat Allah nu boga sugih Allah nu boga harta Allah nu boga maot Allah nu boga hirup Allah penta ka Allah tanpa kudu make tangan-tangan manusia. Ji cekena teh atuh teu bisa kula makos kitu sasalaman beat geus tadi beat ku Tuhan saya gas cicing tah dirinya digubung cicing diberenya na zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha sebulan 2 bulan mulai panggil deui kumaha alhamdulillah ternyata horeng dunia mah comberan. Ih jari hiji kula minta doa bae ka mama supaya ulah resep kana dunia ieu kuari geus resep kana dunia nu kamari kula usaha teh horenganan eta teh ku kucuprakan dina kocomberan mama alhamdulillah wau jeung mama kula kuari sugih jasa tuh
Kuari itu bukan naon nyebut sugih. Cak nu ngadengekeun pugu mung surut sugih. Kuari mah teh kula sugih jasa horenganan kula kamari. Cicing dina kendaraan horeng kocomberan, cicing di tanah horeng kocomberan, cicing di usaha horeng kocomberan. Nuku kula di udag-udag goreng kocomberan teh ih Gusti mun kula inget kana ka tukang urusan-urusan kos kitu orenganan hirup di tengah-tengah kocomberan beuh mun cacak-cacak henteu wauh jeung mama meureun kumaha lainang mama pan tadi gatita ka Allah teh nu ngitukeun lamun bebejak haji pendi mah bot menang saha deui bisa kitu teh panang aing atuh mah berkat ya ka aing bersyukur mun aing kecepur sia teu pan kieu blon teh makos kitu hei sia keur ieu kan masantren di aing tina teu bisa amil jadi bisa tina teu bisa jurumiyah jadi bisa kuari sia jadi jelema jadi kiai kunaon tilok nyaba ka aing atuh wayahna bagi dua totolol teh kiai kita bagi dua kudu inget ka Purwadaksi sia ti bodoh ka pinter teh kapanang aing eta kiai jahanam teman kiai teu beres teh kiai kuari mah mantak sagadaya alumnian kupaya kararumpul 5 kiai engkenya nangieunkeun gerakan-gerakan lumayan aya leuwihna tina gerakan eta jeung meuli ban Fortuner kiai tolol teh kiai torikoh moal kos kitu etan bangsa kos kitu teh kiai-kiai kocomberan urang teh lamun ngomong kos kitu kadengeun ku nyana marah ieu kan makom wali keur ngaji teh makom wali teh kos kitu segala menerima siswa baru rimpak pondok pesantren naon ngaranna pondok pesantren naon eta ngaranna pondok pesantren Darul menerima siswa baru jahanam wah kos kitu Assalamualaikum Waalaikumsalam di mana abdi iya mas antren jadi baru pondok ke kampung kodok beras terpenis kali itu tuh aya pondok kiai aja pendi di situ bisa dagang karung saya di situ mah oh ulah kadi ada pondok batu kadi itu di dia mente lah sekira dia mengaji nagela letik teh endek ge diulah-ulah ieu mah lain bedaan masyarakat supaya marondok kadinya supaya jarah di jelema orang nyana ge teu lain jadi jelema ieu jurig Tuan Syekh mah dikitukeun ge beuh mama cacak-cacak abdi lamun teu kapanggih jeung tuan meureun lain dicarekan ulah ka mama ka Allah mbak teh ieu teh neuk nungtun di ka Allah kan ulah kudu ka mama kabeh nang Allah nah kuari mah geus kapanggih dengan cepat nyana lantaran cerdas kuari teh geus aya dina ngeunah rarasaannya dunia teh hina dunia teh kocomberan ngan encan diangkat-angkat jadi wali kunaon sebabnya menikmati karena kangeunahan eta nafsu kan ieu carita nafsu urang mun ngabahas nafsu ti mimiti mah geus panjang teuing ieu mah keur carita jelema-jelema nu ibadah dibere kangeunahan nyana menikmati kangeunahan eta teh nafsu cak jalan teh atuh kudu kumaha ieu henteu kudu kumaha pice dan we nafsuna engke bakal dicoba ketika orang ndek nyoba micenan dunia bakal dicoba ku Allah didatang-datangkeun sanggeusna didatangkeun loba nu menta sanggeusna loba nu menta engke loba nu leungit ndek kumaha sia ikrar di hareupeun aing cak Allah bahwa sia teh ndek ninggalkeun dunia kuari ku aing dunia didatangkeun menyikapi datangna dunia terhadap sia pandang aing ndek kumaha sia sanggeusna aya di leungeun sia eta dunia nu kumaneh ndek ditinggalkeun teh ku sia dinikmati apa henteu mulai aya daratang jelema nu menta-menta berbagai lapisan-lapisan nah kuari sia menyikapi dunia nu ku sia ndek ditinggalkeun kumaha sanggeusna kos kitu engke aya dunia nu leungit nu direbut dan lain sebagainya sebagai sia manusia nu ikrar dek ninggalkeun dunia coba sia kumaha menyikapina ketika urang dek ninggalkeun dunia jadi cobaan ketika orang dek ninggalkeun makhluk dararatang berang peuting terus bae dararatang engke ge makhluk datang nu ngalem anu nyacat engke makhluk nu mere anu menta engke makhluk mencoba sia menyikapi makhluk teh kumaha lantaran di jero hate sia ikrar dek ninggalkeun makhluk dek ka aing ku aing didatang-datangkeun makhluk ti berbagai lapisan masyarakat ti mimiti nu susah awewe lalaki nu sedang pejabat kabeh datang sia menyikapi makhluk kumaha bener henteu sia dek ninggalkeun makhlukna dek ka aing ketika dek ninggalkeun nafsu dararatang menikmati henteu sia kana keindahan jeung kangeunahan
model tadi tah jelema dikaluar-luarkeun gitu bilatungna eta kan jadi kangeunahan buat dirina nikmat amat ceuk horeng bilatungan eta kan nafsu mantak diasup-asupkeun deui ka dinya beusi eta teh termasuk nafsu asup-asupkeun deui ka dinya antepkeun kumaha Allah bae paeh nang Allah hirup nang Allah ngomong mah keur ngaji bener ditajong we mana ieu fa'alul lima yuri tu badak deg jadi wali ngeunaheun ngomongna wali praktekna lamun eueuh guru mursyid hese jadi wali mah nu sebut wali murad jarang tetep make perjalanan kitu nuturkeun Kangjeng Nabi sebab Kangjeng Nabi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir dek datang geus datang ka mana urang nuturkeun Kangjeng Nabi jeung nu dituturkeunana naon ieu ti Kangjeng Nabi eueuh urang teh ye anu ngabimbing urang menuturkeun Kangjeng Nabi teh sok diceramah-ceramahkeun ku tukang ceramah ieu mulu dan tuturkeun Kangjeng Nabi tah lamun dahar cek Kangjeng Nabi teh ngan 3 doang tutur nu kos kituna atuh Kangjeng Nabi mah dahar 3 ge korma urang coba mun dahar kitu mun dahar urang sangu aju make 3 sedengkeun sanguna bulog asana ti isuk Habib Rozak eureun-eureun magrib dahar ji atuh nu kos kitu mah eta mah urusanana teh mah urusan lasapira tuh nya urusan pakaian tuturkeun Kangjeng Nabi urusan sare tuturkeun Kangjeng Nabi teu salah lain eta dina thariqah hayang usul ilallah mah nu kos kitu mah tah sapira ning sapira nu kudu dituturkeun naonna sifat nu wajib di Kangjeng Rasul hiji sidik wajib Kangjeng Rasul kasipatan ku sidik mustahil Kangjeng Nabi kasipatan ku kidib tuturkeun ku sia ulah aya bohong saeutik-eutikeun sasieun ulah aya di diri sia bohong ka Allah bohong ka makhluk bohong ka diri sorangan awas sia urang mapan bohong ka Allah mah alhamdulillah teu kaliwat munafik karana bohong ka makhluk terutama ka pamajikan komo pedagang bohong ngalulu penggede gedena bohong pedagang tuh pejabat gitu kayaknya mama ya nanti kalau kesorean jangan dia bisa di kantong aing kabeh da bagus cara itu bang teu bohong datang keluar hahaha wae moal teu ku galedeg di jelu nggak bohong ka pamajikan nggak bohong ka anak temenan nggak bohong ka tetangga nggak bohong ka hiji tuturkeun ente hayang boga makom Kangjeng Rasul boga makom teh kewajiban ku sidik jelema moal aya nu dibere makom keur di luhur kasur moal aya ja Kangjeng Nabi ge 3 tahun teh uzlah ka luhur teh emang kumaha gitu lalawara nalika geus teu berasaan boga nanaon sabaraha atuh kabeh ge nu diangkat teh keur bejeuna masyarakat kabeh ge atuh Kangjeng Nabi Ibrahim keur dijeroseun je diangkat dibere kanikmatan wusul ilallah teh ka pangijeng Allah teh dijeroseun ka pangijeng Allah teh dijeroseun seuneu sakitu panasna justru kanikmatan yang Kangjeng Nabi Ibrahim mah tara aya jelema diangkat jadi wali di seping bread moal aya jelema diangkat jadi wali di luhur spring bed keur kikieun bae wo diangkat engkau adalah waliku komo ti hotel ka hotel ti moal aya jelema keur dinikmatan dahar di restoran pakaian bagus diangkat jadi wali moal aya ku Allah ge engke teh dimasyakatkeun iyalah ngan beda-beda engke tipeuna dan eta mah rahasia masing-masing. Nah kos gitulah eueuh Kangjeng Nabi Yusuf di jero sumur di penjara eta tah kausul ilallahna Kangjeng Nabi Ibrahim di jero seuneu Kangjeng Nabi Musa di Gunung Tursina wabeh nu keur ngeuneunahan dibere usul ilallahna teh keur meujeuna manteng ka Gusti Allah sok geura ti mimiti Kangjeng Nabi Adam Kangjeng Idris Kangjeng Nabi Nuh Kangjeng Nabi Hud terus kabeh usul ilallahna teh saat-saat keur dihina Kangjeng Nabi Hud diangkat jadi rasul teh keur dihina ku masyarakat diangkat jadi rasul dihina di edan-edan Hud edan Habib Rozak edan anyar tuh kan kos gitu
saat kos gitu nyana menjikapi ka Gusti Allah. Oh abdi nang Allah, masyarakat nang Allah, nyangakeun sadaya-daya diresepkeun nang Gusti, dibendukeun nang Gusti, atuh abdi kieu ka Gusti isuk pake toge bakal maut ka Gusti ieu geus teu aya dampakna naon. Cemohoan masyarakat, penghinaan masyarakat, dampakna naon ka Kangjeng Nabi Hud, kakarak diangkat. Usul ilallah. Seluruh nabi pernah mukalamah jeung Allah. Usul ngaranna. Eueuh, rasul henteu usul ilallah. Atuh urang sebagai umatna, atuh usulkeun ka Gusti Allah, ngobrol jeung Allah, loh. Endek ka mana? Endek kondangan. Ya mau usul ke Allah sih kos gitu. Dan mantap. Nah, carana iyalah ku ditungtung ku guru mursyid. Nah, ieu carana mahfudun bitabaiyah. Boro-boro urang nyaritakeun nafsu nu awal geus panjang jasa ku ari mah praktekna bae hayang sor gabaya nafsu. Ketika di awak urang ieu aya nyeri dipiceun ku urang menikmati kanikmatan atas nyeri ku ari ngeunah nafsu.